Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng, memang para mitra perjuangan ngadongeng Mang Jaya nya kitu. Kapungkur mah para mitra Mang Jaya bade siaran kantos siaran langsung di Radio Swadaya Karawang para mitra, di Dugdag di Bandung para mitra, di Dugdag di Bandung. Enjing berangkat ngobes ke Karawang. Atuh para mitra rengse siaran menuju siang-siang di Kasonten gitu aja para wargi wangsul ke Bandung. Kantos para mitra margi aya pamundutnya. Ya pamundut kena siaran langsung dina biasa namanya eta tali mimitran tapi mana suka gitu nya. Umpamanya pilihan pendengar gitu namina benten mah tiap radio benten namina. Bang Jaya kena macakeun ieu cenah ieu margi aya naon teh pesan sponsor nya kitu upami sebatkeun di mana ongkosna nu ngabiayaan sponsor sama wargi. Kaungkur ge tos kitu para mitra tos kitu kaungkur ge. Jangan jumlahna nya terbatas gitu ya para wargi kitu ya. Mangga atuh eta pengalaman-pengalaman Mang Jaya Dwika di Radio Swadaya Kapungkur Mang Jaya siaran langsung merawargi sadaya margi aya salah sawios anu ngadidieuna dugi ka dia siaran langsung. Mangga ayeuna dongeng judulna Ingkar karangan Koswara dina bagian ka-23 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-23. Para mitra sadaya, ari bulan sakujur awakna ngadegdeg jeung ngarasa sieun nu lain lumayan. Manehna rutret ka enden Kancanawati jeung Kasari. Bari kituna teh karasa sakujur awak jadi panas ngaheab. Beuki lila beuki panas nepi ka bulan gogoakan. Saterusna bulan abrug-abrugan panonna burial buncelik huntuna ti kakereket. Bulan, kunaon hidup teh? Yen Kancanawati heran pohara. Kunaon bulan bet abrug-abrugan kitu? Kunaon ieu teh? Sarige siga nu cager we nanyakeun kunaon-kunaon ka bulan. Bulan terus abrug bari bawa wewe nepi ka kasur tempat sare kapukna awut-awutan amburadul. Kaayaan bulan estu matak pikawatireun panon nepi ka buburi lengan burial buncelik. Sarta gegetret jeung gagaro karasa kumanehna sakujur awakna karasa panas pohara lir anu diduruk bae. Mama Enjang masih kena ngadeang-deang baju bulan luhureun barupuyan bari terus ngomong kieu. Panas bulan. Panasnya wayahna sia. Maneh katempona ku aing meuni peperingkelaan meuni abrug-abruganya. Hehehe puas ya. Puas panaseun. Moal langsung dipodaran sia rek disiksa heula ku aing. Ngarah maneh terus kasiksa ku panasna seuneun nu ngahuru kana baruga sia deuleu. Mamanjang bari perem-perem serina harita. Bakat ku ngarasa sugema ngarasa bagja taya papadana. Kituna teh bari leungeun mah huyup ayap ka sakujur awak Bu Halimah. Najan getek ku Bu Halimah diantep we para mitra sadaya. Da kitu cenah getek diantep we cenah da. Teu kedah diteraskeun. Red ka Mamanjang pok Bu Halimah tumanya. Mama, geuning sapertos nu bunga? Memang Mama ngerasa bunga jeung atuh Nyai. Lantaran naon nu dicita-cita ku Nyai sakedeung di baka ati nekanan. Bakal ka honta. Pokona cita-cita Nyai bakal ka honta. Mama Enjang hahaseuri lelengakan. Maksud Mama teh perkara si Bulan? Benar. Si Bulan abrug-abrugan ngerasa panas sakujur awakna. Keun ulah waka dipaehan mending urang siksa heula. Sok hayang nyaho nepi ka mana urang siksa. Jadi si Bulan teh geus narima siksaan ti Mama teh? Bener. Mama teh ya atuh. Cing abdi hoyong ningal, hoyong terang kana kaayaan si Bulan. Tiasa telepih henteu Mama. Nya bisa wae ari hayang ningali mah geulis.
ngan kade lamun geus ningali ulah boga rasa karunya, ulah boga rasa pana perasaan teu teganya. Mama kena roskeun kitu mama. Pan abdi mah tos terus terang yen kasih wulan teh najan nya piminantueun keur abdi mah teu boga rasa karunya. Tega lah bisi rek dipaehan oge ayeuna. Mung ari saena mah disiksa heula mama. Nya teu naon-naon mung panasaran abdi hoyong ningali siga kumaha kaayaan si wulan ayeuna. Teu naon-naon ari hayang ningali mah tuh tingali dampaleungeun mama. Sok tingali sing antep ulang icep-icep. Tetep sing telep dampaleungeun mama sok. Kituna mama nyang meberkeun dampaleungeun kenca ka Bu Halimah. Ku Bu Halimah ditetep antebna karena dina neutupna ka jurung ku rasa panasaran. Bu Halimah nepi ka teu ngicep-ngicep. Mimitina memang nu katempo teh kulit dampaleungeun we, tapi lila-lila mah breh ku Bu Halimah katempo. Ana breh katempo wulan keur adu glajer ajret-ajretan. Kituna teh siga nu bari jeung aduh-aduhan bari jeung ngararasakeun ka nyeri. Uleuh, geuning si wulan teh kitu kaayaanna mama. Sing adak lah kana seuneu atuh mama baju si wulan teh. Sok mama, adakeun kana seuneu, tak kitu tah sok adakeun ah. Ulah sina kadurukeun we sina panas kitu. Kumaha nyai, jentre katempo? Kan tenan we si wulan nepi ka abret-abretan. Awakat ku ngarasa panas sakujur awakna. Bener mama siksa we heula lah. Ulah wakat diduruk langsung. Ngareunaheun teuing mun langsung dipaehan mah. Bu Halimah lain deui ngarasa atoh jeung bungahna. Nili kaayaan wulan nu keur disiksa ti kajauhan. Ku hasiat ilmu panembu jampe pamake mama enjang. Nuli nuhung najan tibang ti bajuna dideangkeun luhureun parupuyan. Wulan ngalaman siksaan pohara beratna. Sakujur awakna ngarasa panas lir dipangang luhureun durukan bae. Sugema nya nyai. Kan tenan atuh mama. Mun si wulan geus paeh ka depohonya, mama minta duit saloba-loba keur nyeri majanya. Beres lah pokona mah. Tos disadiakeun. Bu Halimah memang bakal nyanggupan pikeun nganteur sakur kahayang mama enjang. Asal pamaksudanana manehna sejak nyilakakeun wulan ku mama enjang bisa kalaksanakeun kalayan lungsur langsar. Mama enjang terus ngahaha seuri bangun sugema hate. Manehna terus ngadeang-deang baju wulan luhureun parupuyan. Malah sakapeung mah kalentab ku seuneu parupuyan anu ngakedur hurung. Puguh we katempona ku Bu Halimah. Kaayaan wulan siga nu tamah ripuh, siga nu tamah parna ngalaman siksaan dina mangsa harita. Para wargi anu mulia tunda carita kaayaan mama enjang nu keur nyiksa wulan ti kajauhan. Ayeuna urang dongengkeun perkawis wulan. Di jero kamar paragi wulan jeung sari-sare di imahna Enden Kancanawati, wulan memang nya masih abrug-abrugan bari ngarasa panas sakujur awakna. Sari terus ngawiwiwi ceurik milu karunya nili kaayaan wulan kitu. Najan kasabut manehna, kaganggu ingetanana sasat keur gering pikir. Anehna ari nempo kaayaan wulan ayeuna mah kawas nu ngalaman panas sakujur awakna. Manehna milu karunya oge nepi ka ceurik ngading diut. Teteh tulungan atuh teteh wulan teh karunya. Kunaonnya wulan teh nepi ka ajret-ajretan kitu teteh. Tulungan sari mah karunya ka teh wulan teh. Tulungan atuh teteh tulungan. Harita para mitra maksud ka teteh teh nyaeta ka Enden Kancanawati. Harita para wargi sadaya wulan ge motah ajret-ajretan bari wawaweuweu. Kituna teh ceurik ngahiung kawas nu ngalaman ka nyeri pohara taya babandinganana. Tuh teteh kumaha atunya wulan teh karunya, sari mah karunya. Duh, namun aya Kang Ahmad mah moal burung ditulungan, diubaran, sekali ngajampe ge moal burung cager. Wulan sari teh lain teu karunya, sari mah teu hayang nulungan, lain teu hayang nulungan, tapi kumaha da sari mah teu bisa naon-naon. Sari ceurik beuki tarik ngahiung lir kapal udara lain bobohongan. Aduh, siga pangal ngahiung para wargi. Kapal udara moah ngahoang sing ngahiung iga pangal. Nen Kancanawati lila manehna neuteub kana kaayaan wulan, nelek-nelek kana kajadian nu karanapan ku wulan. Kituna teh bari pikiran mah anteng uleng ngimpleng kana naon sanyana. Pangna wulan nepi ka kitu kaayaanana, kikiremean awakna nepi ka ajret-ajretan abrug-abrugan. Najan manehna yakin yen kaayaan wulan kitu teh aya nu ngaheureuyan, tapi manehna can yakin naha saha nu ngaheureuyanana saha jelemana. Pangna bieu manehna mere cai ubar oge kalah katamplok kalah kabahe. Lila-lila para nyai dina pemikiran aya hiji sangkaan.
ngabaranya inemongan pelenyeh Den Kancanawati imut bari ngakerendeng lalaunan. Moal salah deui pagawean si Nyang ieu teh. Bener moal salah pagawean si Nyang. Manehna tangtu hayang nyilakakeun ka bulan demi nganteur ka hayang si Halimah indungna jangnana. Memang ngomongna lalaunan tapi ku Sari jeung ku Wulan teu kadenge. Naon nu dikedalkeun sabenerna ku Den Kancanawati, ongko Sari masih kene ceurik ngading diut tarikna keur nya kitu di Wulan masih kene jejeritan, gogoakan jeung abret-abretan tur ajleng-ajlengan. Dina hate Den Kancanawati daek teu daek jadi manteng inget kajangnana nu geus 4 poe pisah ti manehna. Nu geus 4 poe teu kanyahoan ka mana leosna ka mana inditna. Daek teu daek dina jero hate Den Kancanawati sumamat kajangnana. Yang nana di mana atuh ari hidup ayeuna? Kumaha nasib hidup ayeuna Kasep? Teteh melang sieuna hidup meunang kacilakaan. Sieun hidup meunang bancang pakewuh we. Tapi ras deui inget ayeuna manehna keur nyang hareupan kaayaan Wulan anu matak salempang kaayaanana. Perlu sagancang-gancangna ku manehna diubaran. Ku kituna jung Den Kancanawati nangtung bari pokna ka Sari. Sari daguan sakedeungnya? Tungan heula Wulan sakedeung di dieu nya? Teteh bade ka mana? Rek ka kamar, teteh heula ka kamar teteh heula sakedeung. Moal lilanya? Nya moal lila. Moal. Pame Kang Ahmad ajak ka dieu teteh. Sari sono kitunya hayang tepang. Nya. Ret ka Wulan terus leungeun nyegap kana leungeun Wulan. Gancang dikepeskeun lantaran pohara panasna. Daguan sakedeung nyai teteh rek ka kamar heula nya. Wulan abrug-abrugan diceurik teu eureun-eureun terus ngahiu ngading diut. Moal lila da bulannya. Moal lila tenang sakedeung. Sakedeung deui ge gang nu ganggu ka nyai bakal ngalaman wawalas satimpal jeung manehna. Bongan ku bani cucungah ka teteh mangka manehna kudu narima wawalasna engke. Wayahna ditinggalkeun heula sakedeungnya. Leos para mitra sadaya harita keneh. Den Kancanawati kaluar ti eta kamar. Bari teu poho ku manehna dikunci ti luar pageihna keur. Kebat Den Kancanawati asup ka kamar langsung ka paragi mujasmedi. Samiangna Den Kancanawati nyi Sari ngagabrug ka Wulan tapi kakara ngagabrug kuak manehna ngaguak. Mani panas salira teteh geuning. Kumaha tuh nulunganana teteh? Sari mah teu bisa nulungan ka salira teteh teh. Kang Ahmad, datang ka dieu atuh Kang, ulah ngantep abdi ieu. Ulah ninggalkeun Sari, anggur Mas Sari bantuan tulungan tuh batur Sari sina cager. Ulah aya nu ganggu. Kang Ahmad. Kebobogohan wae jeung si Arum Kang Ahmad mah jadi Sari keung. Duh ieu. Tungtungna Sari andi para wargi hanapeun dipan. Bari harita teh nangkep tu urang sarta ngading diut ceurik kanyanyerian Cipanon mun di wadahan teh mah aya meureun para mitra Sabaskom. Sabaskom halit. Mitra sadaya. Sabaskom wangu Cipanon Sabaskom ti mana datang na tu para mitra. Manasina cai mata buaya cenah bisa dipake pelet gitu. Ngadagoan buaya ceurik tenggelan we gitu. Buaya sina ceurik tenggelan gitu buayana mah jadi pamelet ya. Aduh, para wargi sadaya ngalah cai mata buaya teh ya atuh. Mangga we kumacarana para wargi tenggelan teh buaya sina ceurik atau buaya sina sedih gitu. Buaya nu keur duaan antara sepasang. Eta jalujeng bikang pisahkeun para mitra pasti duanana ceurik gitu. Nu eta ala cai matana keur pelet. Heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi, tungtungna Sari andi prekhana pendipan, bari nangkep tuur sarta ngading diut ceurik kanyanyerian. Cipanon mun diwadahan mah meureun aya Sabaskommeun wa para wargi. Sedengkeun Wulan harita teu puguh dengekeunana, teu puguh hartikeunana. Manehna tuluy abrag-abragan dina batin bulan jumerit maratan langit ngoceak maratan mega. Lantaran ngarasana langsa taya hinggana manehna sumamat kajangnana nu jadi panutan ati. Harita teh para mitra sebeubeureuh maneh. Pamepes hate nu salawasna dipieling para mitra. Beulang peuting. Kang Nana tulungan abdi Kang. Awak abdi panas daya papadana. Nalangsa abdi teh Kang. Dina mangsa abdi rek diubaran ku Den Kancanawati. Dina mangsa abdi rek cager pisan cai ubar bet bahe tamplok.
Ngalangsa abdi teh Kang Nana kunaon atuh Kang? Bet pelengles taya nepangan deui ka abdi. Taya nu ngalaya deui ka abdi. Ayeuna sakujur awak abdi panas teu kuat Kang. Panas liran birerab luhureun durukan. Batin asa dikesetan ku hinis, hati asa dijejewet, nalangsa taya papadana. Terus ras loba kainget, ras deui inget ka indung bapana Mang Amud. Hapunten para mitra salah itu. Harita para mitra sadaya, ras inget ka indung bapana Mang Amud jeung kabimunah nu mangkuk di lembur, gelik batina sumamat deui para wargi. Ya dihijikeun. Dibabad deui. Kitu. Dibabad langsung ka cugak para wargi. Aduh, nu disebut tunggul diraruncat dirumpak teh akhirna mah tidak agor. Akhirna mah ti kosewan, akhirna mah 3 truk atana piti tajong. Tunggul diraruncat dirumpaknya 3 lepak atuh para wargi. Nu beuih model namanya kumang jadi babad sadayana teu puguh pihartieun ge atuh. Hapunten nu kasuhun bangga urang teraskeun. Harita bulan para mitra ngoceak jero hatena. Ma, tulungan bulan ma. Bapa, bulan dikaniaya deungeun. Bulan can bisa nyarita, can bisa ngomong. Kakara bade dilandongan ku Enden Kancanawati bet aya nu ganggu. Ayeuna awak abdi panas, lir anu direrab luhureun durukan ma. Teu kiat abdi teh ma, tulungan Bapak. Kumaha bae atuh nasib abdi nu bakal karanapan teh. Aduh ieu. Bulan sajeroning jejerewetan abrug-abrugan. Ngarasakeun awakna panas lir diduruk. Dina batina terus-terusan sumamat ka indung bapana jeung kajangnana. Beuki lila awak karasa panas beuki nyongkap. Panas asa tembus kana jajantung sumaramah kana bayah. Gogoakan terus jejeritan terus disaksian ku Sari nu andi prek luhureun ubin gigireun dipan. Bari Sari terus ceurik ngading diut, milu tugenah milu nalangsa ku ayana kaayaan babaturan anak itu, bet matak ngahlas matak nalangsa. Ari Enden Kancanawati nu kaceluk dukun lepus para haji sakti mandraguna harita diuk sidakap sinuku tunggal di jero kamar paragi manehna bujas medi. Menekung muntang tulung kanu dipuhit ku manehna hayang ngarengsekeun pasualan ayeuna nu karanapan. Kuniang hudang kop nyokot baskom nu dieusi ku cai ataherang. Terus ku manehna diteuteub antep breh dina eta cai. Kagambar jentrena keur Mama Enjang jeung Bu Halimah. Keur nyang hareupan parupuyan bari katangan dina leungeun Mama Enjang. Aya baju awewe keur dideang-deang dina luhureun parupuyan. Bari katempo di Mama Enjang kunyam-kunyam babacaan sungutna meuni monyong-monyong bae. Pohara ambakeunana pohara keheuleunnana keur Enden Kancanawati. Mangkani manehna kawulan geus dibereanya. Tur manehna dariana kerek ngubaran bulan nepi ka cageurna deui. Kari-kari keukeuh rek dilahara dicilakakeun leuwih parna ku Bu Halimah jeung ku Mama Enjang. Kurang ajar sia Enjang. Ngaganggu kana karep sia ya, ngagugu kana karep sia Halimah. Ti heula maneh geus nilakakeun bulan, nepi ka bulan teu bisa ngomong, nepi ka bulan pireu. Ayeuna maneh rek maehan bulan. Moal ku kami moal dibikeun deuleu. Kami bagianana. Sia wani-wani ngaganggu ka bulan, aing nu baris ngahareupanana deuleu. Kurang ajar sianya. Kop kana bobonekaan tina kai kop nyokot jarum. Nu geus hayagi aya hareupeunana jeres eta jarum teh ku Enden Kancanawati ditojoskeun kana eta boneka kai. Aneh-aneh jeres teh siga nu hipu, nepi ka bisa nyecep jero sarta leuwih aneh deui. Palebah ditojos ku eta jarum kaluar getih loba naker. Tina beuheung eta boneka nu ditojos ku jarum nepi ka eta boneka ngaluarkeun getih ngabayabah. Modar sia Enjang, modar sakeun sia deuleu. Wani-wani cuman taka ka aing sia. Wani-wani sia ngalawan ka aing kurang ajar. Jung Enden Kancanawati nangtung kolotrak mukakeun panto. Terus muru ka kamar bulan jeung Sari. Bareng kaayaan harita waktu nu tadi abrug-abrugan bulan teh dina waktu tadi ajret-ajretan, ayeuna mah eureun sakaligus malah mah sakujur awakna. Nu waktu tadi karasa panas narep-tep ayeuna mah jadi tiis. Lir nu dibanjur ku cai bae, malah anehna rarasaan asa nikmat asa seger, malah make jeung bisa seuri ngabelenyeh sagala katempo asa tambah geulis bae para mitra bulan teh. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula, ngaso. Para mitra kaum dangu,
Sari lain deui atoheunana nempo kaayan Wulan siga nu geus cager gabrug manehna ngarontok ka Wulan bari hari weus-weus ngomong. Teh Wulan, teteh damang teteh. Baja sari teteh bire teteh damang deui. Nanya teteh meuli enggak damang. Ieu teh moal bawa Kang Ahmad pangintennya nu ngalandonganana. Kang Ahmad teh atuh najan manehna beuki ka awewe oge, najan manehna minang liwar naon teh minang manehna babarengan jeung si Arum bobogohan. Tapi dari kana jampe nama ari kana ngubaran nu geuring mah pinter Kang Ahmad teh. Ngan teu bisa teh ngubaran sari we. Eta sababna pangna manehna nganterkeun sari ka dieu. Di sini diubaran ku Teteh Kancanawati. Nu matak mun aya nu nyebutkeun majarkeun sari gelo, majarkeun sari kaganggu ingetan, padahal mah sari mah da jejeg. Hah, atuh dasar Kang Ahmad we sok nu lain-lain. Abongkeun kaedanan ku si Arum, si Bonon teh si kasebelan. Teteh, kumaha karaosna tadi? Kumaha teteh pangna teteh nepi ka abrug-abrugan, nepi ka ajeret-ajeret teteh kumaha karaosna? Sari para mitra hari weus-weus tumanya ka Wulan. Bari ngomong para kamana boa, kamana karep make nyabit-nyabit Ahmad sagala. Harita para mitranya kitu abong anu kaganggu ingetan sakapeung mah dina hate Sari make aya rasa melang. Rasa nineung jeung rasa sono kangaran Ahmad, ngan kanu ngaran Arum tetep manehna cua tetep ngewa. Inget terus manehna teh yen anu megatkeun tali duriat antara manehna jeung Ahmad teh nya si Arum pisan. Demi Wulan puguh we manehna tacan bisa ngomong naon-naon tibang ti mesem gawena nyaksian pamolah jeung kekecapan ti Sari tadi. Dina hatena ngarasa bungah ku ayeuna Sari anu gede perhatian ka manehna. Najan kitu tetep ngarasa heran dirina Wulan. Nah naon sababna manehna bieubeut ngadak-ngadak. Harita teh panas sakujur awakna. Padahal mah apan samemehna teu kitu kieu. Teu karasa panas, teu karasa haneut. Ayeuna heran teh deui manehna bet dadak-dadakan bisa cager sabihara-bihari. Teu sakara-kara ngan tetep ngarasa haneueul, ngarasa medeng heula dina tungtung hate. Pedah manehna rek nginum cai ubar ti Enden Kancanawati, nu baris nyageurkeunana bete tulus cai ngadon bahe murag jeung gelas-gelasna kawas aya anu nepak. Teteh kumaha karaosna? Sari melong ka Wulan. Wulan harita nemalan bari punten mohon emut aya namanya. Punten teteh. Sari asa boga dosa, wireh manehna ngajak ngomong terus tumanya ka Wulan padahal apanan. Kaayan Wulan teh geus puguh teu bisa ngomong. Reket pantok kamar muka, Wulan jeung Sari caruringhak. Paneuteup babarengan manco ka palabah panto nu lalaunan muka. Katangan duanana ge siga nu reuwas, da beungeut-beungeutna sepa siga nu taya getihan. Sigana sieun anu mukakeun panto teh jalma nu rek nilakakeun ka maranehanana. Tapi barang sidik saha-sahanan mukakeun panto berai paroman Wulan jeung Sari marahmai. Bari bunga harita teh para mitra lain bobohongan. Lantaran geuningan mukakeun panto teh tayalian Enden Kancanawati. Kuniang Wulan cengkat seleuneu nyampeurkeun. Gabrug ngarontok ka Enden Kancanawati nu harita masih nungtut nangtung deukeut panto. Ti pereket Wulan nyekelan ka Enden Kancanawati bari ngakukuk ceurik atoh lantaran manehna geus cager rarasaan mah tina panas sakujur badan. Manehna geus kaluar tina hiji dodoja hiji cocoba nu tumiba ka dirina. Harita Wulan para mitra awakna meuni asa panas asa direrab. Tapi kulantaran merwang ilmu panemu Enden Kancanawati nu tumrapna luar biasa, nepi ka harita para wargi sadaya Wulan kaluar tina hiji cocoba nu kalintang beratna diantawisna nyata awak karasa panas teh. Wulan wawamu tenang bager ayeuna mah ulah loba pikiran, ulah dipake hujan cimata. Nyai nu penting mah nyai geus leupas tina ancaman pati. Ti jalma nu deleka nu niat binasa ka diri nyai. Pok Enden Kancanawati mata gregreg kana hate. Ngomongna omong estu mata tentrem kana lelembutan. Tiis nyecep lir cikahuripan nu dikucurkeun ku saurang para mitra jalma. Nu keur kapanasan di tengah perjalanan dina mangsa keur tengah poe ereng-erengan atanapi tengah poe mentrang-mentring. Ngomongna bari jeung usapan sagala bener-bener siga nu deudeuh, siga nu nyaah ka Wulan ke Enden Kancanawati teh.
Wulan bari tangah mama oa netep kana beungeut nen Kancanawati. Maksudna mah tumanya ngeunaan naon sababna bieu manehna make ngalaman panas sakujur awak. Ayeuna geus cager deui jeung heran ku ayana omongan ti Nen Kancanawati nyebutkeun geus leupas tina ancaman pati jalma nu deleka hianat binasa ka manehna. Nen Kancanawati imut ngagelenyu manehna surti kana omongan Wulan. Najan omongan Wulan wawa-wawa teu puguh tapi manehna ngarti kana naon nu ngajadikeun kaheran diri Wulan. Gancang nemalan bari jeung lemah lembut pinuh ku kanya. Ulah waka hayang nyaho ngeunaan saha-sahana nu deleka ka hidep anaki. Nu nyata teteh ngarasa sugemah hate. Lantaran Wulan ayeuna geus cager, geus leupas tina pangaruh panas sakujur awak. Yuk, urang diuk ayeuna mah. Wulan dikaleng gek dibawa kana risbang, Wulan nurut gek diuna duanana diuk harita teh para mitra ngareneng. Ngaso heula, ngaso. Para wargi kaum dangu, sari nuti barang Nen Kancanawati kadinya jempe teu loba omong. Pok tumanya bari diukna ge pindah ka gigireun Nen Kancanawati. Teteh, janten ka teteh Wulan teh nu ngaheureuyan. Nya kurang leuwih kitu nurutkeun kayakinan teteh Masari. Tema Nen Kancanawati teu oleh imut. Bangun anu suka bungahna keur kaayaan harita. Kurang ajar jelema teh nya teteh. Naon dosa teh Wulan atunya? Bet kurang ajar ting make ngaheureuyan ka teh Wulan. Sakitu teh Wulan matak pikaresepeun. Sari para mitra. Harita teh bangun anu milu mangkeheulkeun kana kaayaan Wulan nu diheureuyan ku jalma lian. Saha jelema nu ngaheureuyan ka teh Wulan teh? Teteh? Ulah waka hayang nyaho ayeuna mah Sari nu penting mah Wulan ayeuna geus leupas tina siksaan panas nu sumaramah kana sakujur awakna. Teteh mah matak naon atuh mun wartoskeun ka Sari. Kayak ku Sari bari diwartoskeun ka Kang Ahmad. Keun cenah diwarah ku Kang Ahmad. Kang Ahmad teh teteh coba ti kasep teh. Ilmu laluhur, ilmu lahir, ilmu batin. Nyampak di Kang Ahmad mah. Coba jelmana beunghar deui. Bagur Kang Ahmad banyak pikayung-yuneun, pikaresepeun, pokona mah pujaan Sari sehidup semati lah. Pokona mah selama di dunia ini Sari mah tidak ada duanya iwati Kang Ahmad dudi pika cinta teh. Pokona mah eta mah bebeureuh maneuh ti Sari teh nyaeta Kang Ahmad moal aya duana teh. Dalam ku Kang Ahmad dibejakeun mah Kang Ahmad wah musuh teh kabeh di pokona mah di podaran lah gitu. Kang Ahmad teh ada jago atuh sok sanajan gitu Kang Ahmad mah jeung dina pokona mah bager lah pokona mah eta mah soal manehna bobogohan jeung si Arum eta mah memang kitu Kang Ahmad mah teu seubeuh ku hiji kitu. Cek Sari bangun reueus para mitra. Majarkeun ambek ka Ahmad geuning meuni dipuji beak karep Sari. Benci-benci tapi benci rindu gitu lah pokokna mah ieu pokokna mah lah gersang segera merangsang pokokna mah Kang Ahmad teh kitu teteh pokokna mah lamun Sari teu panaksan Kang Ahmad sadinten teh meuni asa sepi teh dunia ini bagaikan pokokna mah bagaikan naonnya bagaikan tidak ada suara teteh. Bisaannya Sari geuning kadang ngarang-ngarang nama atuh da Sari teh teteh mulai duana sedunia mah pokokna mah sedang dalam keadaan begini. Aku rindu padamu Kang Ahmad. Aku rindu Kang Ahmad. Kapan ya Kang Ahmad datang ke Sari teh? Sari sudah menanti sejak dulu. Pokokna mah tiada yang lain yang Sari nantikan iwati Kang Ahmad seorang anu pangkasepna sadunya kitu Kang Ahmad. Engalnya ka dieu nya Kang Ahmadnya. Hebat pokokna mah teteh Kang Ahmad mah pokokna mah deui tapi ketang bisa ngirimkeun penyakit panas di kajauhan eta saha jelmana nu ngaheureuyan teh Wulan teh hebat oge nya teteh lamun dibejakeun ka Sari ge dilaporkeun Kang Ahmad. Tapi geuning teteh Wulan ayeuna tiasa dabang deui sehat deui teteh. Sari manusia mah sok aya nu apesna. Teteh tadi balanga hadena kaburu sadar kana kaayaan mun teu mah beu matak cilaka. Aya bahan Wulan moal katulungan deui. Wulan reuwas lain di kieuna. Monya teteh. Tapi ayeuna mah pan Wulan geus leupas tina eta pangaruh, malah jelema nu deleka ge geus binasa. Monya teteh. Bener. Ayeuna geus heula perkara eta mah urang cukupkeun nepi ka dieu heula.
engke kaharep mun bulan geus bisa ngomong deui, mun sari geus gembleng pipikiranana deui, ku teteh bakal dibere nyaho ngeunahan anu jahatna. Jeung nu lelekana ka aranjeun duaannya. Tuh nya teteh mah ka sari teh yang kawe nu gelo nya bieu nyebutkeun cenah sari mun geus cager deui, padahal sari teh pan sehat. Sari teh jag-jag, sari teh pokona mah teu gelo henteu, sari mah sehat sabihara-bihari. Pokona mah yang diharapkan ku sari mah iwati Kang Ahmad. Kang Ahmad seorang tidak duanya. Pokona mah lamun Kang Ahmad teu datang teh sari mah lah meuni asa sepi gitu teteh. Eta anu penting mah da keur sari mah teu ngarasa gering sari mah. Da sari mah sehat. Pokona mah sari mah anu penting mah aya Kang Ahmad gitu. Ira tuh Kang Ahmad teh cenah ka dieu tuh teteh. Sari teh meuni geus rindu Kang Ahmad. Nya engke ge pasti datang ka dieu. Engke iraha teteh lah. Teteh mah sok ngabohong wae. Pu geuning teu datang-datang ka dieu teh. Ka sari teh. Sari geus nunggu-nunggu li lapisan di dieu tapi Kang Ahmad teu datang-datang. Majarkeun ceuk teteh cenah rek datang-datang tapi henteu datang wae ning Kang Ahmad teh. Kamana tuh Kang Ahmad ahli madang. Kang Ahmad, aku cinta padamu Kang Ahmad. Waktosna seep di para mitra. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kinanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.